Pakoi siap, siap berburu. Pak. Siap yuk. Kalian siap? Siap, Kita berburu. ayo, Maju jalan. jalan. Mario, Siap. sebelum kita masuk hutan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Arah mata angin kita menunjukkan ke arah Bahengale. Target kita kali ini adalah Bapak Care. Bapak Care. Siap. Bapak Care. Karena beliau suka makan anak ayam. Jadi kalau ada Bapak Care, kita dor. Ngerti? Ya, Ada pertanyaan Bapak Care? ada. Naon? Mungkin ini. Naon apa? Tanah caruna. Mending dulu mah Badak. yuk. Badan tema di rumah. Mun beunang mah sare sebelum jeung barudak lumayan. Leutik kete caruna mending kene lamun leutik mah diingu. Nu gede komo. Moal ini yang di beuleum mah. Diingu. Di beuleum. Diingu lah. Pak. Kahayang teuing anu. Di beuleum lah pokona mun beunang sare beuleum kurang mah tinggalikeun ayeuna. Pokoknya kurang kelewat langsung mah diingu langsung karuan kurangnya tuh karung body. Pokona mah moal mulus moron lagi ayeuna. Naon? Urang mah niat aja beuleum sare. Wah, mending kene diingu mang Bingung jang naon ai mah. meh badang kudu marapan bae meh gede kita di beuleum teh ngeunah ngepadagan mah Mending mun aya mah Pak. emak ji beuleum. Cimanya diajar heula kumaha cara nemakna. Siap. Konsentrasi. 1 2 Ada kamarana kan? Bali moro Kang. Omat ya mga bejaan, ulah moro ka leuweung itu. Ulah we. Lamun akang maksa juk we, ai erek mah ieu mah teh tanggung jawab. Ayo balik. Ulah yuk euy. saran orang ge Baiklah ayolah. Denge teuing. ayo lah Eta barudak baradagom, maneh apal nu kudu dilakukeun ku maneh naon? Heeh, keun lah, teu apaleun urang boga barang di ditu asa palalaur we ai loba nu morok mah. Pak. Naon yuk. Naon. Hei. kan ngirup dia Tembak dulu baik. Pak. kolot gede waduh Mana kita di ngawaduh kan emek. Yuk, manuk yuk. Manuk cokot aja ya. Yuk cokot yuk, bedang yuk. Bedang cokot lah manuk nah.
Oh iya. Cacing. Om Pakoy. Urang manggil cacing. Alas ya, ieu cacing ini gede kieu. Ai, kakarekeun urang meninggali cacing model kieu. Das bawa itu ka imah ah. Om Pakoy, ka dieu. Cacing riweuh teh cacing naon? Balik cacing atuh yo. Kieu mah belut, kieu mah atuh Belut. Belut naon? mudahan ieu teh. Bakal kieu euy. Ah, manya belut kieu. Cacing kieu mah, cacing di darat mah. Di mana aja nih mah belut. Oh, tanyakeun ka Mang Holil. Oke, geura sok belut kieu mah. Asa cacing mang ieu mah. Belut. Tuh. Belut tuh. Ieu tah ieu na aya gambar-gambaran. Ieu tah cacing kalung ieu mah. Coba mah belut euy aing mah. Jelema keur naon? Ah, sia ku aing gawe ya, itu jelema. Cara oke bener. Ya orang tanya ini nama ari maneh teh belut atau cacing? Cing jawab ayeuna mah. Kok ngomong atuh. Urang mah orai. Naon eta? Bisa ngomong orai oi. Orai cenah. Orai. Naon kieu? Buah-buah tadi setelah dikontak tadi setelah ulah ada ieu. Berarti sama. Ieu meureun. Ore naon ieu teh? Cacing ular tangga. Paling gitu wae ah sial we ayeuna mah. Capeknya angin mah aduh. Aduh. Ki urang ge orai mana mah. Cuman teh cacing eta teh aduh. Ayan euy, sugah teh anu tinggalin. Teang ah. Tadi tuh. Ah, lumayan geuningannya. Aya nu tinggalin. Sar barudak gede kasieun lumayan ah jual urang. Mau tadi teh lompatan ke itu. Alah, aya naon ya teh? Apal teh maneh? Ai kitu mah kabeneran tah, urang teh moal tarigu teh mah jang nyeun pisang. Ayeuna mah kieu kumaneh we sing sieunan daek teu maneh. Daek tuh. Keun kela uang dangdanan heula manehnya. Ya so. Da ulah boro jelema bet hileud cetok ge ulah asup ka dinya mah. Kieu carana mah kudu digawean ye jelema cicing maneh uang ieuan ku urang heuh. Pokona mah siga sieun sasieun-sieun eta jelema. Geus beres sip ayeuna mah kade heuh laksanakeun kumaneh pokona mah cina lumpat we. Naon maneh? Ya. Naon ieu teh? 3 ayat tuyul. Wan mana mah. Yo ah. Naon? Bener lupa deh. Quack, 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 quack.
quack. Quack. Aduh. Pak Koy mah bukan teh saha. Simpan dua. Sugan teh juring sia. Rowas aing aduh. Headless ya. Bukan teh saha urang mah. Banyak liwa aing. Betul mang. Ya di mana? Aya deui mang. Wah, mau apa ya Allah? Kemana mau pakai maka Satu yo deui aku lah. ini nama orang ini tuh ya tadi tuh lah balik lah. Ayo patah sieun kieu. Yo, berdua kemana, oi? Mulai nanti geus eueuh. Ya, ini relasin. Dipikir-pikir eta mah jiga tuyul palsu. Rumahnya teh beurang. Tapi heueuh ya euy, mah nya tuyul ti beurang euy. Heeh. Tuyul. Mana teh palsu lain euy. Urang ge nyaho lah mana mah tuyul second. Anu geus teu kapake kududungan anu kedua nya. Tapi mana teh dipake deui. Ya, ayo Bu. Udah heueuh tapi na euy. Cicing ongkot sieun. Aya deui mana? Quack. Quack. Ayo tuh, kemana cenah? Pagi dari wae. Quack. Aduh, Gustin, aku malu. Mikir teuing aing mah. Tapi eta tuyulna jadi dua euy. Moal anakan gitu, aduh. Mana jadi dua tadi mah hiji euy. Ayo. Gustin, aku. Aduh, mana? Umpak koy aduh, aing mah. Mana numpat deui naik pingsan. Belum mah kekuatan naik pingsan ah. Naon? Naik pingsan belum mah kuat. Aduh, Pingsan heula. Quack. aduh. Ayo deh. Quack. Gimana sah? Tuyul asli. Hah? Tuyul asli? Tuyul!